Bi, enges Bi, jeung roti. Emang saya tuh puasa. Ya tuh imah jeung engke Bi, jeung buka pan geus meuli kuari mah ngeunaheun. Oh, pan berang kene. Pan saya mah ngeunaheun Bi. Es nantu. Naon be lah. Ah, kasau ah. Aduh. Kuat aing panas poe, nya aus. Ini aja lama mau didinya. Kanyawan mah isin ya teu puasa apa cek ieu. Lama gue nya. Pakai bekuing lah samping lah. Kanyawan. Kan lamun kieu mah aman ye. Mulai nu deuleueun. Aduh. Ngenah jasa yuk es yuk. Berang-berang. Beuh. Dulu yuk, manis seger kieu es yuk. Bener ya lah. Seger. Seger jasa yuk es. Beda bae emang akan es bulan puasa mah. Hawana teh beda, tiis teh tiis katikor seger. Aduh. Tunggu kaum sagala di pakai acara ka dieu di ta budak. Enaannya. Sini mah isin. Woi, kenal saya Cep? Wanciki ya siang baik. Saya terpuasanya. Ayo, bedol sianya. Saya kunaon Cep? Tah membaik, kesariawan tah. Mana aja lah, Mak? Saya kunaon teh sungut. Saya tuh puasa tah. Ulah ganeng ih, bisi kadengan mah aing teh dibelikeun baju lebaran deui ka nyawan teu puasa. Aduh, salah alamat ya aing. Non aing mah genu kieu nya. Ki sayang bung. Nah sia seger. Panas poe kieu. Minum es. Seger ah. Bung teh aing pan aing mah keur puasa, pan iman aing mah kuat ya. Sabodo bung mah. Emang nasi ya, geus mun balik daripada di dieu aing jelema edan. Oh, bakar. Nanaonan sih ya? Si mana sih, Din? Si itu aing tuh terus di pos. Baik aing lah, aing siluman. Lu bener sih wayak kieu. Berang-berang ke siluman. Heeh. Sia mah lobatin ngalamun meureun. Ih henteu. Tah si Ucup burang-burang misalkan es bae jeung roti. Wah, eta nu kos kitu mah geus ngarusak generasi anak muda. Masa puasa wayak kieu geus ngarang dahar es jeung roti. Eta geus ngarusak eta kos kitu. Geus kitu sih lah. Saruanan jeung sia tah. Geus aing ka itulah. Si ra itu geus kitu sia udah balik. Udang geus hees begitu hees, udang-udang saya imsak ka ditu. Oh mending es aing daripada nyel beungeut sia lieur. Ngeunah sia nya di dieu ngakan es jeung roti. Sia mat. Hayang mat. Seger sia tuh. Seger jasa mah. Wah, asana ngeunah eta Cup. Seger deui. Eta nyeuleut es. Lain papatah mat. Ieu mah nya panas poe. Gila mat, tuh ada seger mat. Emang saya teu kabita mat. Coba Ada seger mat, mantep. asana ngeunah ieu nikmat. Tapi aing inget. Aing iman aing masih keneh kuat. Sekolah aing ge, lamun aing puasana full sabulan, aing dibere panggang kotok hiji jeung baju lebaran jeung kabojong. Embung aing mah teu kabita. Moal kabita aing mah. Ai sia naonan mat, es aing main aur-aurkeun bae. Sia puasa gedeina, barang dahar bae, kolot-kolot sia. Hampura mat, aing teu saur keur peuting, aing teu kuat, lapar. Aji sia ka mana kuari? Geus sia mah di dieu bae, aing mah ka Mas Armin heula. Aing ngilu atuh mat. Geus sia mah di dieu bae, sia na kitu puasa, nana ngajak-ajak kieu geus sia mah di dieu bae, jagaan pos kamling. Aduh. Ieu
mah asana poe ieu aing doang asana nu teu puasa. Ngajakan si Mamat bedol embungeun. Kira-kira saanya sudah diajak bedol poe. Oh, aing ingat. Ye jelema na ieu. Aing masih diding ah. Nya nama jelema na kitu pan, daek bae. Aju di imahnya nama loba barang hakan deui. Wah. Mah diding heula. Nah iya tes dahar tinggal minumna ieu. Mamang aing euy nya. Cing kanyawan doang mamang aing. Mantep euy. Mudahan be mamang aing ieu mulai kanyawan mah beuh bahaya aing. Aya gelebotan. Di orang yang siapa naon? Mamat. Ke mana sih ya? Aing kadinya eta sia si beungeut make cai naon sia teh? Itu mat aing hareudang tadi, aju aing paranas banget, aju aing si beungeut bae lah. Coba kadang nyela. Ja ieu mah cai es. Sia teh puasanya. Mat, teu puasa aing. Dasar babegig. Ulah bebeja ka mamang aing nya. Oh geus ah. Aju siap puasa henteu. Atuh puasa lah aing mah. Ingat sekolah aing ge, puasa teh setahun sekali, bulan suci Ramadan teh setahun sekali, orang wajib puasa. Mat, aing hilap. Kayalah aing isuk mah puasa bener be. Halah puasa. Hanggeus ya ka itu tuh, jeung si Ucup tuh di ditu. Aing ka Imah Sarmin heula nya. Heeh. Aya geus, aing ka Imah Sarmin. Aos tah ulah bebeja nya. Oh. Assalamualaikum. Sarmin. Oh, Sarmin. Di manakah kau gerangan, Sarmin? Sarmin. Kemana ya Sarmin? Lawang mamuka. Kan kajero bae lah. Biasa ya maka dia. Ai si Sarmin maning hees di kulkas nyakut calangap gitu kos lentah kobakan. Hei Sarmin, Sarmin, udang Sarmin, hei. Enak siamat. Ai sia keur naon min di lawang kulkas nah maning calangap gitu. Mengganggu kenikmatan aja. Sia namanya Anti Isma ulah di dia. Tuh kali itu aku tuh betara. Dasar Sarmin. Anya naon mat kaima aing. Pantesan di imah loba lalir. Horeng Asia mat. Kabina-bina sia aing disorokeun jeung laler. Kupu-kupu kan nu bagus saeutik. Emangna aing tulang taleng disorokeun jeung laler. Kabina-bina sia. Aing keur ngeunah sia. Siapa ngaganggu? As. Aing tutupan kulkas heula. Hasa. Nggak usah yuk. Siapa yang ulin aing daripada di dieu sia. Kos kutu lebu. Ayo. Aing ganti baju lah. Awas ulah gitu bae. Sia lamun ganti baju kayak kasaingan ku sia. Ya mat ya. Pusaka motor aing ya. Wah. Asana ieu motor bagus ya. Lamun teu ninja, kaelek ieu motor. Mat, pokokna mah ieu motor aing mat. Janda, parawan, nini, Mahmud. Pokokna mah daraekeun kabeh ka motor aing. Moal mantap teu? Percaya. Hayo Mas coba, aing nyanyi lo, geura buka. Hitungan atuh ku sia. Oke. 3 2 1 Tara!
motor apa kolektor? Motor kos kieu ge kuatan dituruban. Motor kos kieu mah teureun bae di Luyuk Awi. Sanu daekeun motor kos kieu. Kieu ge motor aing punya kenangan. Segera enak coba. Ayo san. Begitu. Kadang mat. Kok motor aing tuh bisa disela sih? Ayo naon nih ya? Bisa tuh sia kehidupan motor. Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ge, doa. Ming, tunggu Ming. Terus dia yo, motor kos kieu. Mogok aing capek bener dorong. Ke rumah saya si anak motor aing kudu nama berterima kasih sih ka aing. Mau ngesayua geura-geura. Mat, Beng. Naon? Cenah si Diding tuh. Aing sapoe teh si Diding. Dulur siapa tadi di ditu anjeun keur duet jeung si Ucup. Di mana dia sih? Duet naon? Emang dangdutan. Duet di ditu cileun be kuset ditu ge. Oke yang gitu. Das, sih mau saya. Ya mah bagus tak. Ini masih Sarmin sih ngajak si Sarmin, ngajak tompel kos kieu. Kajian aing mah sengaja kena gaul geus itu. Oke, aji motor. Motor kos kieu balem deh. Aduh, banda aing, geus mah dihina, geus mah ditendangan, dibully deui. Ayo saya baik. Baik. Waduh, horeng sia di dia tiger isuk. Teu biasanya? Wah, sama. Belum. Eta naon cabe suci ya? Henteu mang meureun ima urut sahur keur peuting. Aduh, anjing bisi disalahkeun ieu ku mamang ieu ku si Dadang ieu. Kabur we lah. Dang, ding, jarojong be nya di dieu. Aing salat kita meuli biasa lah ieu kumaha anjing sahur peuting cenah. Asa deu ka mana? Jarojong be nya. Oi, Guanan. Udang. Jujur sih ya. Jujur. Puasa tuh tadi. bedol mang. Tadi anu mawakeun nasi padang. Aing tiger isu rengan sia di tong jalan Gabah di imah. Saya baik-baik lah. Terlalu aja ki budak dari ya. Sok lu puasa we. Mang. Ih, gede-gede. Ieu teh menang ieu. Ai sia keur naon min di lawang kulkas nyakut calangap gitu. Mengganggu kenikmatan aja lu. Iya sih. Pakai lu nya goblok. Ai sia keur naon min di lawang kulkas nah maning calangap gitu. Mengganggu kenikmatan aja. Kok gorengnya ini? Aya naon mat kai ma aing. Ramen aja pikiran. Mau ai. Ayo Mas, daripada di bae sia maning ulin aing. Daripada di dieu sia pos kutu lebu. Ayo ge, bagus. Aing ganti baju lah. Aing ngomong. Gara sia ya motor kos kieu mogok be. Terus masa sih anak Gara sia ya motor kos kieu. An capek be ada dorong. Woi, beneran mat. Teruma. Woi, isi kadinya. Ya ngomong aja lah